toh kurang tejar balik lebaran toh Aja balik lebaran mantap. angka nih ngerek lebaran bisa toh aina tetap mali lagi orang takbiran toh Naon sih maksudnya? aing geus pusing toh Aing tarik arek minjem duit. Mana geus ngomong pusing. Aing boga babaturan teh. minjem duit ka maneh toh aing ge majikan aing oge cangcut nage saroek toh Awatan geus dikabeli cangcut acan toh Aing mah boga babaturan teh saya dipake pitulungna. Aing jauh-jauh ge ngampurkeun teh masih cepet lagi keur para rusing. aing keur amek-amekan kudu jeung pamajikan teh usaha atuh cenah cek pamajikan teh toh aing rek usaha cang teh gitunya rek mangkat usaha ka ditu cek awewe teh aing teh kabeli cangcut acan cangcut aing geus saroek cek awewe teh toh aing ngadat bukakeun lomari toh bener cangcut teh saroek toh paling suwe-suwekeun cangcutna teh berewek aing Orang tadi tente narima curhat pot. Orang gak ada curhat tadi mah kamane. atuh maneh rek pinjem duit ka urang Oh tadi mah kalau mana curhat aing ke para rusing boleh aing narima curhat mana beruteng no comment no this no toh ajeng CS pantang sokos gitu toh man urang teh perlu toh kiling pinjaman lamun boga duit pinjaman teh balik aing mau arek hinjem sih anu arek hinjem ka aing naon diberekeun prot pusing aing aing rek ngajual kacamata henteu payu kacamata teh pesan edan kacamata butuh teh dijual sa anu arek meulina bebeg mana nu meulina dong salah toh kieu-kieu teh kamari teh da aing heuh da teh kabeli teh kacamata ajakan paguling-guling jeung nu boga munding toh pot hige ye nanti dibikin wae ngajakan guling-guling jeung munding oge pengen kacamata aing ada curhat aing keur para rusing curhat ka aing usah menggahun si Caplin kos kitu kere si Acan mah kere ieu sarua kerena aing boga babaturan nu samanggah nu beunghar make tulungna ge hararese aing kudu dipiceunan hiji-hiji ya tah ka buaya darat anu di empang itu tuh nah atuh toh ayeuna mah arek lebaran urang kudu saling hampura arek lebaran mah tong saling ledek tong saling ledek kudu saling hampura toh lebaran lagi kena poe deung geus minta hampura urang batur teh mah toh minal aidin wal faidin minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin itu teh gini toh bosan aing curhat wae pot mana agar ke mana urang tadi arep minjem duit aing ngasih acan aing ngasih acan jeung si Capin aing kudu berekeun kudu jemput aing berekeun ka maneh bosan aing goblok wae duit aing eueuh bea Allah arep ngasih acan geus si acan teh ditu lah sorry aing buka babaturan kos kitu pak suwe aing emprok cek si Ceprot aing arek minjem duit tangkurak Ceprot alah curhat awewena teka celanana cenah salaroek emang gua pikirin aing ke para rusing kieu teh amana si Acan jeung si eta jeung si Caplin gitu-gitu ge sok balalabeur teu goblok di teh tapi urang butuh di teh di barere jauh jeung si Ceprot mah aing karek-karek nyalangat minjem duit alah manehna ti heula anu curhat bisa belum teh si Ceprot aing arek mending sare asugan anu mere duit teh 10 juta ke sabaraha ke lebaran kudu lebaran aing teh goblok beas-beas acan setengah liter ge paning kudu pitra si Caplin kamarana mah jigana kemarenan gitu molor kerek nak manusia bagong menang abang kita bibir kayaknya teker ngimpi teker nyedot yang sepi teh 10 juta main main baca dah
Bawa 10 juta cang itu siang itu roy. Wah ini pelang itu cuma saya di mana sih kalau terjauh itu kerek kuat calangap kuat juga dosa duit. Bosan aing ngadengnya si Ceprot tadi. Jika anak makan dengin murin. Udah dipicen si Ceprot ka empangan nu aya buaya andarat. Dari nyimpi itu ayu. Lin. Lin. Acan. Lejang ka si Ceprot. Aduh anjang gitu. Bere kendak ka buaya darat. Apa mereka dicapai ya mas itu ayam. Aing gulung minjem duit kuat eueuh. Malah curhat ranana salaroek. Tadi kau mau nama cina? Aing hayang datang memiliki rezeki aing cina. Bilang ke 10 juta cina. Kita berkerhes di makos kita. Datang 10 juta. Luar. Kubrang ke kacang mereka. Lembat kebau. Puluh juta beli baju lebaran. Anu 10 juta ya duit di kertas kita 10 juta aduh udah 10 juta bisa 10 juta menang duit 10 juta lumayan alhamdulillah ya bi alamin emang 10 juta tuh sayang nama arek lebaran sahabat-sahabat itu seluruh Nusantara bantu like, komen, dan subscribe-nya di channel Ceito Bodoran Sunda prank yang sangat luar biasa. Mantep men, dukung terus biar lebih maju, biar lebih semangat membuat konten Bodoran Ceito prank.